paling tuku kuring lah nu gering mah cicing kayaknya nya pake bayangkeun kayaknya bayangkeun Syakira rek cager mah kana pikiran pake bayangkeun punuk nu geulis rurupaanana lain resep kana punuk nu geulis pisan resepna ge punuk sinen bagja ai anjeun teh naonana anu tukang abdi iya kuring teh adina itu sumuhun nah mun teu sarupa nya moal sarupa da beda heuh nya tak kitu ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning nya ari abdi waktu dinyiram ku abdi mah pun biang teh resep kana rebab jangkung lenyang ini jauh saya ngomong saya tak teuing jeung eta iya tapi rada nyari bima cacing ngaran maneh sa ai ngaran abdi mah Dawala baheula Mamang Amir di Cibodas apa nepi ka Dawala teh pan teh dagang walu ladang jadi hirup abdi mah ngandalkeun di ladang walu nya ngaran teh Dawala ari eta lanceuk anjeun tah ieu mah ngaranna teh Astra Jingga naon sok naon ieu jata teuing kuring oge saha ngaranna teh Astra Jingga woi tobat kunaon teu penyakit jantung ya jelema teh naon dari kudu teh kadeuleu naon teh nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe teu kadeuleu teu kadenge teu kara ngaranna teh saha teh nu jelas Astra Jingga Astra Jingga sumuhun nah sangaran gitu dasinya teh anak kaula anak nu jadi adi anak raja alok suan meureun suan cenah mah panggihna impian teh Kasep lir dewa nu mungsur ti kahyangan tapi ari ieu jeung mutu ge Kasep kena coet nepi ka eueuh araheun iya patongong-tongongna terlebah dieu ya atawa sangaran meureun pinang di mana lah anjeun di mana abdi teh ti kampung Tumaritis desa Kenagorowong ta eta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi Den Mardi uninga Madukara teu ti Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna nya taroskeun we dadang tati Sukanagara teh ka kanan ka ituna teh ka Dupanak taroskeun dadang cobek kai maksud kaula jeung dadang cobek naon bisi aya maksud bawa patula-patulin bisi aya pangabutuh we nya dadang cobek mah taroskeun Bumina Magaling di mana taroskeun Bumi Magaling ya bilih bade nyimpang heula mah di Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid bilih bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu ya di kampung Tumaritis semut deka mana
biasa we apluk-aplukan ukuran iya nuturkeun inung suku abdi teh nah maksudna bade ngalalana ieu nuturkeun dulur tah ieu teh pun dulur teh gering naon hayang kawin cing hayang kawin teh ka saha ka awewe da ieu teh lalaki heuh eta awewe dipikah hayangna teh nyeta naon teu eta we teu pantes teu etis dicaritakeun oge saolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiwung malengpeng pakel kemuning kitu da kitu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeuneup-ngeuneup nu teu tua teu dosa ai taeun nyari si teh masa kumaha oge ngajul bulan puasa kan ya eta awewe na urang mana lumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja seutik nyambung tapi ini rupa ieu teh jayana teh saha awewe anu dipikah hayangna anu dipikah palaina teh sate angana teh Virginia sih hah Virginia ini teh kana ceuli aing ngaranna teh Virginia sih woi ya rawa satu jelema mun suka teh ngagabruk borok wae nek dikitukeun da lamun enggak gabruk ka dieu mah da dikitukeun oge moal teh ka ditu ngan karunya ka si ieu kunaon ai salira aduh tobat ngaranna teh Wirginingsih aduh Allah ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu Putri Raja di mana panggih ai panggihna teh teu pira dina ngimpi itu bakat ku aral dina ngimpi samuhun malam naon cing malam naon harita teh malam naon malam libur malam naon malam Jumat malam Jumat itu sih aku nongke kerepesan luas arah itu jelema ngagebeg wae sarua pisan ieu panggihna di mana cing di mana panggihna di rel lain di taman menurut di taman itu geus bandel deui taman mini aduh kieu atuh nama cing dua bulan ai kaula teh uwa na Wirginingsih sabenerna sakulan uwa na Wirginingsih uwa teh uwa aing teh cicing kawas-kawas cing sadar cicing wah dulu teuing waduh nuhun wah uken mina teuing atuh ngambak cu ilis kaula teh boga adi jadi raja kakasih teh Prabu Kanda Kamurgan ari kaula teh lansukna jadi pati ai raja kaula teh kagungan putri kakasih teh Wirginingsih nyaeta hayang kawin ka Asdajingga alhamdulillah Gusti nuhun pucuk nih teh kawin aing cicing
montong haripet ku teu teureyeun dola teu sangka sia bakal papanggih jeung si teteh Teteh aing teh dola cita-cita tiba heula bulan madu teh aing yang di kebun suuk jeung eteh gitu ya nuhun ulah sarua malam Jumaah tah ngan ieu teh dosa teh hampura tapi sae ai dina impian mah kasep cenah panggih di kieu kaula goreng patut boa-boa ieu mah teh pokona mah kieu we na wayahna eta asna jingga lanceuk anjeun dawala dek dibawa ku kaula ka nagara kaula nuhun cicing aing teh di rapalan cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing tiasa sakedap ka itu naon sakedap ka itu abdi rek badami heula sok aing silaing bet ngahambat dawala dek teh hayang geura tepung jeung aceukna jeung aceuk sia jeung si Ayang hayang panggih buru-buru panggih jeung si Ayang aing teh teteh silaing ulah sok kitu nah sia bet ngahalang-halang wae lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud kitu oh cenah awewena ge aya di kuring teteh heula urang sabenerna mah tadi jadi nuturkeun caritaan henteu ujug-ujug ngabajakeun eta ai kitu bisi culik pake wiwaha segala rupa oge kumaha lamun urang dibawa ka itu teh darawa dijieun parepeh Ayang dipake cocok hong gitu urang kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku tenang kudu boga saku dua oge aing geus sanajan opat oge kararosong sanaya nu geusieun kalem we atuh urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewena eta manehna teh meuni persis abeh dipercaya ku urang ulah sok kitu ieu dunungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik Juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu matak dina lobah dieu ulahkeun keun kumaha kuring tapi heuh heuh eta ieu mah jo rek gabrug we kan kumaha kuring we cicing kumaha kuring hey come here kemon geus budami parantos ular kumaha hasil tina musyawarah sidang paripurna anu dipimpin ku ketua umum dawala alhamdulillah ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh henteu silih teungeul henteu silih tuar teu silih carekan teu silih suntrung da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop tah abdi teh ti komisi anu 50% wah tiasa pun lanceuk dibawa asta jingga asal kuring milu wah tuh lila sama bi terek make jalan luhur asta jingga terek dibawa ka awang-awang tuh berarti rek dibebetkeun tapi nya dek dibebetkeun di ditu moal teu dibebetkeun dina bendungan masihna cara juragan hoan mawa tumpak kapal ge ku kurilingan yang dewek ongkoh di lemah jantung dibawa ke luhur membunga wantong kang jaba ku kulinciran dina punuk di pade yang dewek kan dina tarang aya ku kulinciran teu meunang ada cenah bejana mah ulah mentas laut jeung teu meunang ada harladan nya heueuh nu ku kulinciran dina tarang mah ulah mentas laut nah da ti karebek atuh lamun naik jadi kudu make kapal heuh jeung eta si akang teh aya bisul dina bujur paur bisa dibawa tapi maneh milu abdi milu kahiji kadua napek pun lanceuk bawa elehkeun heula kuring gelut di mana kuring eleh duaan pek bawa beuki dieu aing beuki percaya wah di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para benak mikasera bulat nges budak era deungeun mika deudeuh
serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pengaruh aing lain jelema samanea nganu arti ieu bener asta jingga teh keur nyamar jingana bener ya sak tega pati janji di mana aja eleh asta jingga rek dibawa ku kaula kitu kuring milu tuturkeun teh handap oh ini jangan ada lagi bola aing tenang gitu kuring cikan sok hayang nyawa tuh sok jadikeun aing yakin tidak kawani aja nepi ka teu gempeur gitu hirup teu neut paeh teu hosh kuring ngepek wae ting dibacaan kudu diganggayong pokona mah da ieu mah kaputusan si dawala ieu mah teu ngahormat teuing banyak kudu atuh nya ge adi ngan didinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti murid kuring kabawa dek dibake jalan kumaha oge bener ya punten ieu piuaeun awas ya wait don't quit wait quit tak anu diiklankeun tadi teh ngan tadi eta jelemana eta si ku sakila abus kana iga burung wait hey awas wait eta nepi ka kitu di kaya aing diharap kayak di ledok ya barokana wait aya kitu jeblak deui lah nya kitu aja da pugu ngeunah nyeret ka dibawa ka dieu ngenyang ka itu dilesotkeun ku aing nepi ka kitu padahal ku tanaga manehna keneh teh tah kitu timbangan eta lah make tanaga lawahan gitu wa anen jurus wa anen pada wa anen aya jurus kitu tah naon eta teh bieu Kang kumaha dewe kitu kasiri dina usik hebat ieu jelema nganu harti bener ieu asta jingga tapi meureun keur nyamur padahal nya buah dewa mun itu tapi karikat gitu dina usik lagi gitu rikat pisan dina usik di bawah kitu apal weh jalan-jalan aing kumaha carana ieu hei dulur-dulur kula henge anu geus janji rek marangan di mana aya karapat bakal mantuan abdi datang
Nggak jadi cuma bang jadi lagu sih. Asa tahun Aja dah diuk lanan. Calokan dulu mana? My friend and my brother, everybody, come here. Come on. Coba cek nggak tuh? Ini nggak hasil ini wah baca ini diuk. Diuk. Lobana mah loba. Aya kene Mas. Ka Purwakarta.
nawasamya pada prapta denera pada ingkang prapta merbayak sawontening alas warna wasana ya atuh kitu muhun sadayana jisima abdi nampi panyaurti silira panjenengan mangga aya naon tansah diajeng-ajeng ku kituna jisima abdi sadayana tangtos bade ngalaksanakeun karupaya apa pancen di silira panjenengan muga-muga gara saur ganti ayeuna kene supados kahartos ieu mah hari mana cara digoongkeun ngalagu teh eta teh naon goong dibawa cara ditabeuh aya naon di lagu teh aduh aya naon ieu pangna ku kalau dikumpulkan di dalam dia kaulah teh menang kabagja bisa gigirin kabagjaan kabingung nah bingung nap tah mana jalmina goblok sia ditungkup ai kabagjaan teh dumeh nu diteangan anu ngaran Astajinga teh panggih aduh geuningan tos penak anu ngaran Asikin Astajinga ayeuna aing ngomong teh aing bersalah atuh eta ku galaboy aduh da Asikin mah eta mah popotonganana Ma Ageng ya almarhum urang mana eta teh upami telepat mah nya eta ti ditu tukang ngadangding di daerah Bogor poho ya aya anu jadi bingungna teh cek si Nyai mah kasep tapi ibu goreng patut atuh ningan eta mah sangaran panginten tong diu sangaran tapi maksud mah sarua da sadayana oge Jawi mah sama maksud anu sangsara mah pada hayang beunghar ngomong tetong tarik teuing dagang gerong cece awet-awet nah maka jadi awet-awet aing mah da sakieu buktina genggerong abdi data mah genggerong abdi entong make jeung pipilun kana urusan baterai batur tadel bari wayahna ulah ayeuna nepi ka dipaehan mah ngan ieu panglumpuhkeun we supaya manehna bisa lumpuh leuleus kayak geus dileuleus dik dibawa ku haula atuh panginten lamun dibantun mah dicanak mah ku salira bakal menang gubernur raja ya sia ka raja teh nyebut bebenua engke lamun eta jelema goreng patut dibawa urang salira bakal menang bebenur raja oh bebenur sugan je bebenur tapi ieu lamun si Nyai teu bogoheun gampang urang balikeun deui we urang bari duit we ya eta mah kumaha kaputusan salira panjenengan atuh ampun eta ngomong aya parantos ka itu bareng dipujit-pujit urang sadayana aya sakira-kirana goreng diaduna mah urang pujit we
sakit tuh wayang tewak ku sana wayang lagu ku sana euy teu ngagugu di kitu wae ayo deh caeta jelema nu hayang kapake sorangan jeung kitu sora pang tarikna tapi gawe pang lenona nyata dina lebah dieu urang sararea ulah nepi ka timbul kecurigaan urang teh nepi ka ulah disebut pahlawan kaburangan anu penting mah urang mah luyu jeung perintah luyu jeung kewajiban ayo penting sararea ini sararea gitu dah nah itu goblok ari teh ngarariung tapi teu kadenge naon ye teh aya anu ngaran Astra Jingga sabaraha ngaosna naon abdi gaduh PCD-na mah anu lah nu porno aduh tobat Astra Jingga calon panganten geus aya kulini di leresan mana sabaraha urang nu maotna tobat oh kantenan kada pesan obat beli anu teh damang jauh mah dina jan hawaraw aya seueur anu mararawat patong sisirian beli kasinggung pokoknya orang tewak ke jelema itu nuduhan orang tewak wah ulah ayeuna ka sawah mah gewe datang terus abdi oge beuneuh ai macul mah tiasa abdi oge bawa aya kene paculeun ampun ieu si bolotnya urang cangkalak bakal dibagi duit sabaraha ewang cenah tuh nya ai kana duit mah goblok sia teu budeg kayak ku duit ayo nyaan ieu urang bakal dialan nyawa dipetik pati teh tuh lamun kurang-kurang nu bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan sia dek dibikeun anu ngaran Astra Jingga heupe kuring bawa lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astra Jingga teh anu sabenerna kanya raja uing teh boga awewe geulis ngaranna Wirgining sih tapi heueuh amun di kolingan we di kolingan moal kapercaya aing mah bodoh sia teh dek dikawinkeun dek dikieukeun tah naon heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh ulah jorang sia gua manehna nu jorang mah moal pek kuring elekeun heula woi biasa yo woi musik sia woi wait yo di kamana sia deka mana sia deka mana deka acan goblok sia ngege kaing euy yo sakya ngagoler si kain ngege ulah ngajago kain ngedeleu anjing kejung macam dulu itu kawannya bieu tadi kena euy goblok sih goblok juga di lain musuh aduh lamun babaturan dituluykeun wasapnya ya Allah gelos ya
Orang cong nyekek ya. Gara Yaman kanu hanap ya eta turunan hoan teh kitu ndong mah kejengki ieu wait alah anjir lingas we cepat sakit kampun aing euy what up ari deukeut mah beunang da aduh mending ngeper gitu nya euy. Wah, sakit dia. What the sakit. What the sakit. What the tobat. Alisnya iya. Yang dipuji maksudnya what saya pisan what the subject kira-kira na acting wing halus kulantaran wing dipuji mau ditulikeun cing salamet doakeun amin. Ampun aing aduh Kemang Tanjung sisi gunung aduh para runung sisi gunung aduh alah nasib nepi ka kieu urangnya sararea aduh jangan rezeki urang nepi ka kieu dulur tah sing jadi contoh culemur sorangan kieu we aing ge pira kowe teh nyaah atuh mela anu di imah nepi ka kieu heuh nu di imah berat sia Lu pinter ngejatna euy. Wajah abekan. Iya. Wes. Iya. Woi. Hayangnya hoe. Kepang langsung. Hah? Dialung kencing ka mana tah? Lepas berat teuing. Gagal. Nanasiban nepi kaki aing.
Sultan Paingan. Iri. Dilihat tina gunung Rusi cacing Paingan jata tesaka sarbuk seni yang hebat luar biasa. Cantegi panci sidik alun-alun dicakar dapuranana pamukikeun sana maklum pajanu ngadajabar ampurana. Salah sok jadi tugenah nu matek ulah kakabar badan moaya hargaan urang kececejeran urang Mulara di pawanangan kadang jadi parah. Usik di nyawe heula huyuh wae Ya mata ulah ngajago dok tuh nya eta ku teneungna ari maneh apruk-aprukan ieu teh mawa misi teu ti nagara. Ai soal misi-pisi ka nagara mah kuring mah moal leupas sabab eta mah saban detik saban menit saban kicep saban angse bongan kuring hirup ngabdi ka nagara jeung ka bangsa lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti Lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RT jeung RW eta turuteun kuring. Sabab kuring mah apa yen ati Allah wa ati Rasul wal ulil amri minkum. Taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna. Moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama, antara pamimpin jeung rakyatna. Di mana pamimpin geus ngalimed alim ulama geus gaya bed nu beunghar geus kararumed nu miskin geus cecermed tadi dinya geus aya di ambang pintu karuksakan negara. tuning pintu kehancuran. nyaan tuliskeun terlebih teh Paingan teneungnya. Gitu nya da kuring mah tuh da sanajan nya ge raja kerajaan di kuring tetapi kaudaulatan mah aya di tangan rakyat. Teu sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut karena sunah Rasul jeung ka pangeran. Batin kaulaning Maha Agung teh teu aya deui semaheun angin Allah. Ceuk pangeran he nu iman. Mun ceuk bahasa Arabna umur ya ayyuhalladzina amanu tuh. He jalma-jalma nu iman, poma maneh ulah naon milih bapak-bapak maneh, dulur-dulur maneh jadi pamimpin. Sakira eta jelema masih keneh kupur. Tuh. Natrat. Tuh. Naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat, lain mata kadatangkeun kamajuan negara, malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka. Tuh, gini. Eta yep. Jadi kuring mau milih anu sejen ieu we di lemur sorangan. Putra daerah. Putra daerah kedah. Asli kuring mah. Sabab naon? Moal aya deui anu bakal bisa apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina. Tuh. Manukna kuduna mah. Sabab apa kana seluk-beluk. Nya atuh kana adat istiadat. Basana istiadatna geus apa hartina teh ditarima ku masyarakat nu kitu teh. Nya. Matak moal silo kuring mah. halus iya wait hai wait
Woi ya. Waduh, hampuran ulah. Woi ya, woi ya. Alah. Sok, hayang nyaho. Aduh. Lesot kan, lah. Woi ya. Hayang nyaho. Karasa. Walala. Aduh. Sing salamet ora. Sina wala dialungkeun. Firna stiker sayang tumampara. Asta jingat dibongohan di ala ulat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam. Iya. Uluh. Tuh kalau pasannya. Mana bilungan teh? Pas karena urat tadina di dieu ieu. Aya kene. Teu bibirna ngabodor teh bujur. Tapi itu bau. Aing gini. Itu karasa aduh. Aduh. Wayahna we wala. Kaulah percaya kana Maha Kawasa lamun maneh jelema bener moal nepi ka parah-parah teuing cilakana. Ieu da ai di bawah duanana kaulah teh ridu. Wah, ridu jeung beurang. Nyai anu geulis wir geuning si cepot aing teh nya dek kawinkeun maneh asa awewe we bogoheun. Ngan ieu pasti raja bakal amok ieu cenah mureda kasep. Tapi ieu datang ka itu aduh nah. Rang kedut. Demak. Uluh. Demek. Caludi. Can bau kelek deh. Jeung teu apal anu belah mana beungeut ai teh. Dek dibawa we ku haula. Duduh teuing nyai anu geulis anak ua. Ieu ngan omat teh ulah dinya nyeri ieu jelema. Lamun teh mah lain ieu. Meureun dumeh sangaran. Hup. Wih. Leutik tapi berat ieu jelema teh. Apa? What? Yo. Tuna lampah eta kacarius. Dawala anu tiasa disalametkeun ku Raden Gatot Kaca. Laras. Nyaeta keur kakalayangan di luhur disabet ku Raden Gatot Kaca lajeng dicanak kahanap. Yap, ini jadi nuyuh dola ya. Aduh, nuhun nagang. Kumaha nasib pun lanceng. Paman Arjuna di mana atuh sareng kumaha nasibna. Salamet kuring jang. Alhamdulillah nuhun. Katungaran cinta Kumaha nasib pun lanceuk.
Keur mah paman Arjuna doala teu aya. Sumuhun eta oge ulan. Ieu. Niat kedah kebat ya hati Ugogo daulah hebat TPI makin asik aja. Sepanjang orang kumalas ulah kenatnya ikhtiar ilmu tuntut dunia siat nu amun perlu disinglah.